Proyek ayeuna mah urang memean kampak ban telu ieu alungkeun heula kadinya tah. Jadi langsung urang prek-prek ieu kampak teh ban telu pisan jadi hayang jadi lancap menarik. Oke, cantik cenah katingalieuna cek pamajikan teh ieu teh kampak nu saha di ieu mah da cenah pokona mah pangomeankeun isu keur dicokot. Oke, cuk urang teh ieu mah babari tinggal mekprek tinggal poles sapertikeun kieu tuluy ayeuna seuketan. Nah, lamun geus diseuketan kieu mah tinggal lanjut kana proses hamplas heula maeusan nya engke teh. Jadi bakal langsung lah jadi ganteng teh ieu palebah luhurna ge cenah hoream menteguk jadi hoream dipake nakol teh nyoledat jadi hayang ngareuna oke cuk urang teh tinggal kieu usap-usap saeutik geus euy pokona mah tinggal sipuh dina proses nyipuna oge ku urang moal balila ieu mah tinggal kecoskeun kana oli daguan heula sekitar 10 detik tuluy diangkat. Nah, lamun geus diangkat kieu kecoskeun heula kana cai sapertikeun kieu geus cos geus tah tuh geus hade euy tinggal bersihan saeutik bersihan heula ngarah teh lawok teuing tah lamun geus mah ayeuna geus ya euy jadi kieu mah tah kieu jadina teh teu tah ieu hasilna teh teu andai jadi lancap kitu ganteng teu euy ganteng atuh ganteng cantik bebas lah kumaha maraneh pokona mah the best ngesalajo ieu nuhun.